Umat kalangkung anu lima waktu duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Wasiat sepuh waktu jumeneng kaemut mae ka kuping mae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kuburipna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Wasiat sepuh waktu jumeneng kaemut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kuburipna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya.
Sujud abdi dina sajadah, hate madep kanu maha rumasa diri pinuh ku dosa. Duh Gusti, abdi mah ampun. Rumaos Gusti, abdi rumaos, tos ngarempak papagona Gusti.
pijempling abdi sujud juh cipanon. Ya Allah pangeran abdi maha welas maha asih abdi husnul khotimah. Rumaos Gusti abdi rumah